Urang keur ngajek tokong na Mang Akim. Mang Akim ngaboreng ka belah kenca tur nguniang hudang manehanana. Tenang deh, sok sia Hakim. Ku aing ayeuna kadik sekuarit ku aing. Tenang, syuk. Mang Akim harita kene bulu-bulu nyokot balati tina cangkengna. Balati diabarkeun ka Pak Haji Hamid tur diabarkeun ka urang. Urang ngadeukeutan Bu Mirda sabab ningali matana Mang Akim geus ningalian ka Bu Mirda jeung ka si Uten. Urang serog atuh kadinya ka hadeupeunana teu antapara ta Mang Akim nusukeun balati ka urang. Untung atuh urang ngagiwar ka belah katuhu tur ta eta balati ngakan angin. Yuk bos. Buru-buru engkas ka urang eta leungeunna anu orok kaya Mang Akim bisa ngejat eta patempatan tur ta ngagajeleung kana batu nu hiji deui. Pak Haji Hamid anu keur nangtung manehanana oge ari tina leungeunna dipake ngait sukuna Mang Akim. Curelat jeleng. Ngagajeleng Mang Akim tidinya tur ta maena nincak deui kana taneuh. Keos ya goblok. Urang keur pasingareupan jeung Mang Akim nu keur nyekel balati tur ta Pak Haji Hamid nu keur nyekel arit. Teu kasawang tur ta teu disangka atuh Mang Acep narajang ka urang tur ta turun ti luhureun batu bari ngabarkeun balati. Awas Den, cek Pak Haji Hamid. Urang buru-buru malikat tukang orok kaya atuh. Srebet, aduh Pak Haji. Aduh Pak Haji, mulu Den, mulu Den. Rewas nakranan atuh leungeun urang keuna ku balati na waktu harita. Deni, astagfirullahaladzim. Mirda kocek mengek bajeng muka talina si Uten. Urangnya kelengen balas ku balati na Mang Acep tur ta urang rada ngajauhan ti tempat tempatan. Pak Haji Hamid jeung depan dua jelema Mang Acep jeung Mang Akim nu keur nyarakel balati tur ta Pak Haji Hamid nu keur nyekel arit tina leungeun. Getih nu ngaragajag tina leungeun teu katahan tur ta urang buru-buru ngalaan kaos jeung dibuleunkeun eta kaos kana leungeun sangkan getihna katutupna waktu harita. Aduh. Acep serok ka hareup duana nyerang ka Pak Haji Hamid. Pak Haji Hamid teu antapara atuh arit dina leungeunna dihantamkeun ka Mang Akim. Orok kaya atuh Mang Akim mundur salengkah ka tukang. Awas Pak Haji. Cicing Den, cicing Den. Eta si Agara buka heula Den. Den buka Den ieu Den. Nyabuk. Urang buru-buru atuh katukangeun kai tur ta muka tamang nu keur ngabeulit ka si Uten. Teu lila ti harita tamang geus lesot tina awakna si Uten. Bu Mirda buru-buru ngalaan lakban dina bibirna. Si Uten segeruk atuh ceri ka Bu Mirda bejeng ngadegdeg tur ta reuwas meuleunan mah ningali pakarang sing pasolengkrang na waktu harita. Ini ten, bu, angkat bu ti payun bu, ten ini ten, ayo Anggara, cek Bu Mirda harita bejeng nuntun si Uten ngajauhan ti belah dinya. Kakarek kesababaraha lengkah Bu Mirda ingkah ti eta patempatan. Mang Acep datang tur tanah rajang ti belah tukang. Gubrak, Bu Mirda atuh ngagubrak nyungkur kana taneuh. Ka mana sia goblok? Balatina leungeun Mang Acep ngabar kana tongongna Bu Mirda. Orok kaya tuh urang nyeri ge leungeun urang buru-buru luncat tur ta najong eta balati. Hiu, cebrut, plos atuh. Balati ngeplos tur ta ngaceleng ngajauhan di tempat Mang Acep. Aduh, kelos ya goblok. Pak Haji Hamid ukur hut het harita ngalawan Mang Akim. Urang buru-buru nyekatkeun Bu Mirda atuh. Den, ya Allah, Den. Ningali Pak Haji Hamid duka teter ku Mang Akim buru-buru disampeurkeun ku urang. Tur tak ku urang Mang Akim ditarajang ti tukang. Cebrot, dayagdag. Mang Akim ngadayagdag. Pak Haji Hamid atuh nyokot kasempetan anu keur ngeunah pisan waktu harita. Mang Akim ngadayagdag naplok dina kai. Pak Haji Hamid dah ditangaheumatkeun arit anu seukeut dipake ngalibas tongongna Mang Akim. Hiu, Mang Akim juga gubrak ka handap. Cebrot,
Arit ngeplos ceplok tekan tangkal kai atuh teu bisa dicokot deui ku Pak Haji Hamid. Mang Hakim nuker ngolosot ka handap buru-buru talapung ku urang tur tabalatina leupas tina leungeun Mang Hakim. Urang geus teu daya leungeun anu katuhu geus komper. Midah, Anggara, kadieu kasep, kadieu cu. Bumirna jeung Anggara alias Suuten nyelamperkeun ka Pak Haji Hamid. Urang cicing itu kageun Pak Haji Hamid jeung nyeklan leungeun nu geus komper. Mang Acep karong heper jeung mawa pangpung panjangna sameter. Jik, ayehan sakuaing jik. Paji, bes Paji, Paji kapeker Paji, abdi kapayun Paji, cicing den, eta den disirnakeun, geuningan ketepona ketina ngaragajak den, keun ieu disingeurepan ku Pak Haji. Bapak, cek bumirna ka Pak Haji Hamid berjeng nyeklak kana leungeunna, cicing beda. Si Uten alias Anggara mah culak cileuk berjeng carindak-dak ku Cimatak, teu bisa ngomongan ngadeg-deg soak ningali kaayaan model kitu. Pak Haji Hamid serok ka hareup atuh Mang Hakim ngoleset kedeketan ka Mang Acep. Mang Acep mawakai turta Mang Hakim oge mawakai sagede leungeun. Ya Allah, Paji, Cep, mana tuh ka Pak Haji sia? Sing arepan aing cicing deni. Cek Pak Haji Hamid bajeng seroga tuh ka hareup. Naon ka hayang si laing Acep, Hakim? Duit ieu dina leungeun anak aing. Dan dipasrahkeun ku si laing tapi si laing kalaka nyerang saka aing. Lain pihak kuring nu nyerang, tapi si Deni nu ngamimitian nyerang. Jeung nyelusup air kacurangan. Nah si Deni aya di dieu pakejeng narajang si Hakim teu tukangeun. Berarti curang sia kabeh si Haji. Cek Mang Acep bajeng melotot tur tanya kal kain leurit pake neungeul ka Pak Haji Hamid. Serog atuh Pak Haji ka hareup tur ta Mang Hakim ge ka hareup urang ge buru-buru pipilueun ka hareup sok sanajan leungeun urang geus komper sabelah sabab getih geus ngaragajak. Den, cicing heula den, eta den geus pias den. Cek bumirda harita bajeng ningali ka urang. Tenang bu, apa hariwang Pak Haji bu, hariwang Pak Haji. Cek urang bajeng ngadeukeutan Pak Haji Hamid. Tayohna teu mikeun urang mun Pak Haji Hamid ditenggel ku Mang Acep. Mang Acep kaheumatkeun kai anu gede, kai neungeul pisan kana tonggong urang atuh goblok urang nyuntuh detukanatan.